Assalamualaikum, Bang Il. Assalamualaikum. Saha sih ah. Kedeung, aing make baju heula. Bang Il. Kakek baju heula kedeung atuh ah. Atuh gerak atuh, buruan. Naon Gor? Ah gandeng. Ini gua disuruh Pak RT ini lu, suruh nyamperin lu. Aik naon Pak RT ah? Gak tahu itu tadi ngomongnya suruh lu disuruh vaksin tadi sama Pak RT. Suruh vaksin. Suruh daftar Kedeung dulu. heula, diuk heula, beng heula diuk. Ih. Kedeung. Mana rek minum naon? Minum naon? Aya naon di dinya? Di dia aya cai bodas. Aya bajigur. Aya cai teh, aya cai kopi. Arek naon? Cai kopi atuh, Mamang. Cai kopi. Cai kopi. Kela urang nyalukan si Inem. Si Indung saha? Pembantu anjing. Oh iya. Si Indung pembantu. Nam. Yuk. Eueuh. Geus jalan ke sangeuk bejakeun ka si RT. Naon da vaksin mau duitan atuh. Eta orang dititah. Gua teh dititah tadi, Bang Il tadi. Tita embung eueuh duitan mah sieun. Susah sih ngomong jeung sia mah Sieun urang sieun disuntik. Eta ngomong langsung ke tuh ke Pak RT tuh. Ah embung ah. Kedeung mana yang geus divaksin emang? Udah gua mah. Kapan? Geus lila. Berapa bulan emang? Geus berapa bulan? Udah lama. Aya meureun 2 bulan yang lalu yang. Aing embung 2 bulan lalu mah vaksinna ge beda meureun jeung nu ayeuna. Sarowae sama aja. Pokona mah aing embung aya mah RT. Kecuali aya nu kamari anyar divaksin, urang hayang tanya-tanya heula. Oh, si I geus divaksin tah kamari. Oh, si Ing divaksin. Heeh. Yang geus deh urang ka ditu Urang samperkeun wae ya. Tanya-tanya heula. Arek samperkeun wae ya. Ayo dah, ayo. Ya geus. Ayo, Bro. Eta kopina kumaha kopina? Wah, jelema anak ge sieuna mah. Deh, urang yang ngopi. Angke di masih. Si masih kayak ditahanin kopi kayak. Ayo, lempang becil ayo. Assalamualaikum. Siapa sih itu? Bentar. Siapa? Mang Elo. Oh, Mamang. Bentar, Bang. Pakai celana dulu. Dah. Sagala tuh siapa di mata Mang. pakai celana. Ih, si Mamang. Ini ngapain bawa si tonggar? Puguh kieu cenah cek si tonggar. Hah. Urang di tangan Pak RT ditavaksin, urang mah sangeuk. Emang Mamang belum vaksin? Encan, matakna. Geus vaksin. Baru 2 hari kemarin. Tuh, anyar Gor. Kumaha ya Gor? Urang hayang nanya-nanya atuh ka Ii. Kenapa, Mang? Tanya aja, Mang. Kenapa? Atuh aing cangkel nangtung wae di tadiuk atuh. Ya udah itu ada Paras kursi. ya si. Itu ada kursi. Gunanya Atau buat didudukin. suruh dulu duduk gitu biar enak. Gua kalau nerima tamu nggak pernah gua suruh duduk, mereka yang suruh duduk anggap sendiri. rumah sendiri aja? Iya, anggap rumah sendiri. Geus diuk di dia ya kajen. Duduk. Mau minum apaan? Orson. Orson. Awesome. Kopi liong hitam. Gua nggak nawarin lu, Gar. Nah, bentar, gua bikinin dulu ya. Jangan lama pengen ngopi Iya, nih iya. dari tadi. Gor, Ih, emang hari ini vaksin gitu menang duit tuh sih Gor? menang duit di mana sih, Bang? Masih Sanggup ah, emang geus lilanya. bos lila tuh. Bising mun si Ii mah. Menang duit. Bener nu anyar mah nya gitu nya. KB divaksin gitu menang duit. Aing mah sanggup aing naon sieun disuntik urang mah ti leutik ge. Banget serem. Nih. Itu. Iya Orson. Ya aduh, Orson enak. Iya kopi tah tonggar. Tah gitu atuh. Kocek we sorangan, kocek. Es batuna mana ya es batuna? Aja tah dipisah. Iya esna ieu batuna. Es batu eta. Suwe. Tah, Aing. tonggar. Tah, kopina tah. Siap. Aduh, diuyup atuh diuyup. Uyup. Aduh nikmat. Gitu tonggar. Ah. Enggak jadi teh kalian kenapa main ke rumah gua? Puguh kieu urang Ini si Mang Iliu dicalukan Pak RT dititah vaksin. Atuh Mamang Suruh Atuh ke rumah Pak RT atuh, Mang. bunga embungeun wae cenah sieun. Sieun disuntik. Ih, Mang, disuntik mah kayak digigit semut. Tetep we Semut sieun. gede. Semutnya sekilo. Sieun. Da bari lagi kieu da. Iya. Urang mah mung pertama da sieun disuntik, nu kadua duitan cenah cek si Toga 2 bulan kamari. Nggak ada duitan gitu, tapi kita aman, Mang, dari virus corona. Embung ah. Ih, si Mamang mah. Mamang teh betah di Mawai ya. Di Mawai betah. Dikerem. Eta sih, tapi nu nyuntikna geulis teh. Ih, Mang. Tergantung Mang segala. Dokter nu nyuntikna eta geulis. Kok gua kemarin bukan
cewek yang cantik sih. Malah emak gue main nyuntik. Gimana muka kayaknya itu? Kasuan. Entah, pokoknya mah mun menang duit, lamun nyuntikna geulis, urang daek. Vaksin mah lain soal duit atau Embung urang mah. soal Soal keselamatan, Mama. Kesehatan, Di, Mang, ti- di, kesehatan. ahin kitu di TV ge nu geus divaksin mah kena corona mah kena atuh. Di TV malah bawa adul, Hese Mama. ngejelaskeun ya? Teu, urang kemarin ningali YouTube nya. Aya di YouTube teh geus divaksin isukana stroke cenah teh. Ah, Cek setruk. saha? Eta mah Eta hoax, eta mah hoax meureun. Eta mah keur ngalindur meureun ih. Terus aya budak geus divaksin. Heeh. Isukanana sare wae. Eta mah emang Eta tunduh. mah tunduh, Mamang. Teu terus kamari si Jali. Heeh. Geus divaksin nyareri awak. Si Jali tukang mie ayam. Eta mah si Jalu Salah. atuh. Si Jalu. Poho urang. Si Jalu kamari carita urang keur meuli mie ayam. Eta bareng sama saya itu. Kamari pisan. Heeh. 2 hari yang lalu si Jalu sama saya. Geus divaksin cenah nyareri awak jadi teu jualan ayeuna. Iya, dia juga emang kontak saya, badannya sakit katanya. Emang itu biasanya tuh efek sampingnya gitu, Mang. Lain, Mang. Jadi urang ge jadi sieun gitu. Aik naon nyareri awak da. Aik naon gitu. Jadi kalau ada efek sampingnya nih, Mang, misalnya Mamang habis vaksin, terus nyari awak, nyari cangkeng gitu, nyari hulu gitu. Eta teh berarti si vaksinnya lagi bekerja gitu. Mang, Power maut urang naon. KBG pasti mau tuh nyeri hulu habis divaksin pada nyeri hulu teboga duit. Ah, Nah, tah itu, eta. Mang. Lebih parah. Geus teu menang duit, nyeri hulu, nyeri awak aik naon. Kalau Jadi mamang vaksin. nggak vaksin mah ya, Mamang nggak bisa kemana-mana. Tah, Ayo nama itu. sekarang mah butuh vaksin, Mang, supaya aman dan tentram dunia teh. Urang mah ka sawah hungkul. Mamang ari main ke mall kita menang asup. Urang poro ka mall. Kudu divaksin atuh. Arek main jalan-jalan ke curug, nyurug gitu teu menang vaksin. Naon kumaha cenah? Sieun urang teh disuntik Teu sieun. aya urang ku batur di Era baturan atuh kurang. kabeungeut, era ka umur geus Di kolot gitu, baturan kumaha sih? kurang, Mang. Santai. Out mall. Ente Moal. teu maot urang ge aya sehat kene. Sieun urang Ente mah. kurang di baturan ka ditu. Ke di baturan dicekelan ku urang. Embung aing emang sunatan dicekelan. Mantakna eta. Atau mending daripada vaksin mending ngaorson we di dieu nya. Nggak orson. Tah. Kang Bara. Iya, Kang Bare ta. Kang. Kemana, Kang? Kadang. Ke dia Atau mampir lah ka dia atuh. Ngopi, Kang, ngopi. Ngopi heula. Arek orson arek orson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keur kumpul-kumpul ya. Keur ngopi ya, Kang. Arek kudeta nya Keur kongres eta. Kudeta saha, Kang? Keur kongres eta ke kongres. Aduh. Nongkrong gak beres-beres ya teh. Aya Orson. Tuh, aya kopi. Kopi liong. Kumaha ieu teh aya naon? Iya sih, ini liu teu daekeun vaksin ini di Pak RT. Ya ngumpul-kumpul teh ngomongkeun naon? Ngomongkeun vaksin, Mang. Aja nu penting ulah ngomongkeun urang. Entah tuh, Kang. Saeutik sih. Jadi jadi kieu, Kang, si Mang Ileu teh enggak mau divaksin, dia Sieun takut urang teh Kang katanya. Bara divaksin. Rek naon da gering awak jadi teu ngeunah cenah. Mang Iliu can divaksin. Encan Kang Bara geus. Udah atuh. Ira. Udah ada sebulan yang lalu. Waduh, lo geus vaksin kabeh urang encan ya tuh. Berarti cuman Mang Iliu juga yang belum divaksin. Tah eta. Emang encan da sieun Kang Bara. Terus masalahnya di mana ya? Urang sieun ditah vaksin ku RT tapi da urang sieun. Oh, Mang, batur mah yang divaksin ya? Ngantri. Ngantri. Oh, Kuatku gitu. ngantrina lila. Heeh. Kuatku hayang kieu ditahan. Aduh. Teu boga duit ke kajen. Aduh. Tah, mamang geus aya nu nawaran vaksin di pemerintah. Gratis, Mang. Tah eta. Tapi kan Gratis teu ngeluarkeun duit, Mamang. Mamang tinggal- Nyaho Mamang teh miskin, tinggal Pan. calik. Mamang Calik. tinggal calik. heeh. Beres. Tapi kan Kang urang mati leutik geus sieun kana jarum suntik. Ulah Mang, sieun mah lain ka jarum suntik. Ka mana? Ka pamajikan. Eta ge ongko mah. Ai ka Gusti Allah mah geus kudu ditanya eta mah. Ka jarum suntik mah ulah sieun Mang, moal sieun pamajikan. Ingat sieun. Kudu nagih hutang. Aduh. Tapi sieun mah. Puguh, Eta. sieun. Jadi ulah sieun Mang, sok ayeuna Mamang arek nanya naon ieu tentang vaksin gak beneran saya ge di Tah tanya tah, naon wae tah? Vaksin teh.
vaksin teh emang Fungsina jeung naon? Mamang boga penyakit komorbid teh. komorbid teh naon atuh Kang Bara teh tengah. Teuing nah eta ge saya mah sanak gitu tapi pokona mah mamang boga penyakit penyertaan teh. Paling iya sih osok rada asup angin. Asup angin. Teu da mamang mah panasan wae. Dari macul di sawah tuh. Begadang wae sih. Nah, begadang wae gitu kan. Paling eta hungkul jeung rada-rada osok ieu non Pokona asap mah urat. mamang ayeuna divaksinnya. Mamang teh di tensi heula. Di tensi Rada rada tanyakeun ka Kang Nofri, bener teu? Bener kan. Di tensi heula, dicek heula gitu kan. Tapi ulah jika babaturan orang mang oleng lieur. Kudu sih oleng. Mang oleng menjadi manggelo sia teh. Tah mangilu Divaksin elek. tah, divaksin. Terus di tensi. Di tensi ditanya, "Bapak sudah makan belum?" Iya. Jawabannya, "Belum, cenah." Ditanya teh, "Kenapa Bapak belum makan?" Jawabannya teh, "Nggak punya duit." Sarua atuh urang geus. Pokona mah ulah ngerakeun kampung urang nya mang nya. Ulah engke teh sok aya nu videokeun sia teh era. Aduh, aing di video mah aduh makin sieun atuh. Pokona mah mamang ya serius mamang. Naon dia? Mamang sarapan nya. Penting teh kudu cukup sare. Jadi tidur tepat Ulah begadang Jangan mah, ulah begadang. pusreng heula, ulah pusreng Jangan heula. begadang dulu, pusreng jangan lah. dulu yang macem-macem. Heeh. Langsung sarapan, langsung berangkat ke tempat vaksin, mamang. Memang vaksin teh jenisnya berapa sih Kang Bara? Tergantung nanti di sana bisa dapat Sinovac, Oh, bisa dapat AstraZeneca, bisa dapat lagi Pfizer. Tergantung memang dapatnya apa. Oh. Nah, yang jelas, yang pasti pengalaman saya dan teman-teman, yang jelas mamang sarapan dulu, cukup istirahat malamnya, Iya. terus datang ke sana. Ya. Ditensi dulu, ditanya dulu nanti riwayat penyakitnya apa segala macam. Nah, mamang tadi sana teh disuruh nunggu dulu ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kita nunggu heula. Nah, untuk melihat reaksi mamang, apa mamang teh mungkin balangsa kalau divaksin teh, apa mungkin kumaha gitu kan. Tapi mudah-mudahan mamang sehat walafiat. Amin. Iya. Seorang mamang nambah balangsa setelah divaksin. Oh gitu. Jadi alus kabehnya eta teh modern. Insya Allah, mang vaksin teh program pemerintah supaya mamang teh membantu untuk kita cepat-cepat bebas dari COVID-19. Mang. Tapi jangan lupanya, ayeuna ge gitu ngarumpul teu make masker. Ulah gitu. Kunaon emang atuh? Masker teh dianggo sanes di kantongan. Di kantongan mah handphone, di kantongan mah nya duit, di kantongan. Ayeuna masker di kantongan teu pantes mah. Ugu karena eueuh duit Kang Bara jadinya ngantonganna masker. Masker mah dianggo. Oh, dianggo. Buru masker mah anu di kantongan mah HP di kantongan, duit. Kudu di kantongan sok dianggo maskerna dianggo maskerna. Orang geus pake orang mah. Jangan mentang-mentang udah divaksin Kang Nofri terus Kang Togar juga nggak pakai masker, jangan. Emang harus ya Kang? Oh harus tetap. Pencegah penularan COVID-19 teh 5M jangan lupa. Apa sih 5M? Apa tuh? Pertama, memakai masker. Geus tah. Di mulut tapinya. Oh, Pakainya di mulut. Jangan di jidat. Oh tidak, salah lah turunin. Jangan di jidat. Iya. Kedua, mencuci tangan. Tangan. Aduh, geus macul ya. Mencuci tangan dengan air mengalir, Bang. Oh, cuci tangan. Cuci tangan. Mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Rada jauh. Menjaga jarak. Ya. Deket-deketan. Menjaga jarak teh sana jeung pamajikan jeung pamajikan. Aduh. Tengah atuh. Aduh. Musim hujan ki. Terus menjauhi kerumunan. Oh, ini orang berkerumun kudu. Konser-konser dangdut tah mamang mah tah saurang ge nyaho teh. Pan orang mah resep kana ulah wakak itu kerumunan mamang kudu ngajauh heula. Panghareupna si mamang eta dangdut mah. Karena tukang nyanyinya teh nyaho mamang teu boga duit moal daekeun mah lagi mang deket-deket mamangnya mah ngeueuh duit percuma. Nah, yang terakhir mang 5M membatasi mobilitas gitu. Tapi karena mamang tidak punya mobil karena mamang balangsa jadi tidak ngaruh yang di terakhir mah ya. Berarti aya deui hiji M deui mamang. Membatasi mobilitas mah tidak ngaruh. Mamang mah
kakilitas lah make kaki, make Si mobil. goblok gue kaki. Berarti aya deui hiji M Mamang. Aya deui makin miskin. Bener sih mun teu anggeus-anggeus mah arek gawe aturan ge. Pokoknya Mamang ya, nih, segera divaksin karena kita harus membantu pemerintah untuk melancarkan program vaksinasi nasional. Bener. Jangan lupa terapkan 5M dimanapun kita berada. Iya. Terus itu, Mamang kalau masih betah mau ke mall, mau kemana-mana itu Peduli Lindungi Mamang diinstal Tah. Aduh, supaya Mamang bisa keluar masuk mall. gitu. Aduh. Masuk mall. Iya, kecuali Mamang mau ke Wahangan, naik ke Wahangan. Enggak apa-apa itu, Mang nggak pakai Peduli Lindungi juga enggak masalah. Wahangan apa ya? Gua enggak tahu. Wahangan tuh apaan, Kang? Itu kan tempat macul Mamang. Gitu. Kau hangat atau kudu atau? Wawasan gua kurang. Oh gitunya. Jadi loba positif namun divaksin. Banyak atuh Mamang positif mungkin pemerintah tuh memberikan yang jelek kepada kita. Jadi hayang divaksin. Iya, Ayo sok. atuh, Mang. Sok lah Mamang. Abang Jangan bisa. lupa divaksin. Mamang untuk saat ini mah kita harus pro pemerintah Mamang untuk Oh saat ini. iya. Abe bisa ka mall mama. Pokoknya Mamang kalau mau ke rumah RT sekarang saya temenin. Ayo atuh. Sok Kan itu berangkat kah dicatatkan ke. Sok gerak kayak mah eta da saya dari suguhan di dia kita. Suguhan lah. Kudu culang. Tasi kumaha sih kon rumah teh aduh eta Kang Bara jadi tawaran sih ya. Kang Bara kan arek Oke, mangkat eta. Mamang ya. Kang Bara. Atur nuhun ya Kang Baranya. Saya pamit duluan. Iya, Soalnya saya masih banyak urusan ini. Oh iya enggak apa-apa. Nggak enak, saya mesti Biasa. ngabisin uang. Kalau nggak habis-habis saya nggak boleh pulang. Saya dia tuh ka dia kerja tuh ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, Mang denge atuh. Bener Mang. ya cek Kang Bara jadi hayang divaksinnya. Eta. Abe bisa gawe deui, abe bisa ka mall, abe bisa kitu kieu. Eta. Nu penting mah naon coba Mang? Naon, tah? Abe bisa nengan duit deui. Nah, eta. Tah. Terus miskin makin miskin ngantungan masker wae aing. Ayo atuh anterkeun juga. Ayo, Mang. Let's go. Ayo, let's go. Ayo. Ayo, Kobrang.